tahlil nasarua dah henteu mun aya nu tahlil videonya bisi ibu teu percaya tahlil di urang mah aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar atuh ayo ge nu tahlil bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha illallah cing temang stop heula na teu tungkul tempok kumaneh nu tungkul mengadun sare jadi emang di kuda-gideg ngarah teu sare anu paling paur nu muih illallah 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 nah ada beres tahlilan teh dahar-dahar acan kuat pias beungeutna tuh kaleong ka ditu kalideg ka ditu jiga nu geus nginum arak whisky donal brandy heroin morfin ganja jeung nafja atuh digoneng cing teh ku abdi cing teh ku naon aduh cenah jangar peletuk we di jalan jeung ngomong benernya cenah ahli wiridan jiga urang mah tepung jeung Allah rada ngegebeg hari teh nah cing teh tepung jeung Allah bawa murid mama gupron maneh saha cenah mama gupron ateuing kitu teh apal urang ge kan pokona nu bisa ngawangkong jeung cacing mah da ieu mah teu pernah bisa ngawangkong jeung cacing cing teh kumaha gitu heuh tepung jeung Allah nah cing Nabi Isa Nabi Musa gitu sanggupeun tepung jeung Allah cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti kumaha cek Allah teu tempo panon poe serap Gusti nempo panon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempo kamu nu kami nu nyieuna ieu peta ahli wiridan la ilaha illallah juk tepung jeung Allah cek teu kumaha bentukna ranyai dianggap kicak-kicak geus eta rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah buktikeun hareupeun Allah gawe nasa geus maca la ilaha illallah naon atuh leungitkeun pengakuan diri nu aya ngan sakadar hayang diaku ku Gusti